mitra urang lajengkeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Kileungsa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu mugi-mugi urang aya dina ginanjar kawilujengan. Urang salamina kaing penang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge dongeng urang lajengkeun bari ngadongeng atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya official. Teu tiasa didamelkeun ku sorangan Mang Jaya nah. Program ieu mah para mitra ngadongeng tapi kateng ngadongeng gitu tiasa kapugu di radio da kedah aya nu operator nah kedah aya nu nyiarkeun na para mitra sareng sajawina sami di YouTube oge. Aya adminna para mitra, aya kruna anu nyiapkeun ieu benten-benten para mitra. Margi ai sadaya naon teh program kena diedit, kena dikumaha para margi. Kitu nya para mitra, teu sagawaya kitu nya teu sagawaya. Kahoyong mah sae namun nya dugi ka dieu mung dugi ka dieu nya mugi-mugi we sok sanes model sakieu tiasa katampi ku mitra sadaya. Manganya akeun para mitra carios nyambung judul Randa Bengsrat karangan Kileungsa dina bagian ka 36 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karangan Kileungsa dina bagian ka-36. Para mitra kaum dangu, Mang Seno jeung Bi Urmi carolohok bengong. Sajongjongan mah marelong ka anakna nu beuki lila beuki jauh, matak ti belat pipikiran. Ari sabab ingitna Karmin bari mawa rupa-rupa pangharepan nu teu weleh jadi impian beurang peuti. Maju mundurna kulawarga Mang Seno ayeuna ditangtukeun ku Karmin. Mun Karmin jujur nya tangtu hasilna hade, tapi mun Karmin tetep mantangul niscaya kulawarga Mang Seno bakal ragrag kana jurang kasusahan, bakal pinanggih jeung karudetan. Ya Allah, muga-muga pun anak sing hasil maksud, mugi Gusti ngaijabah kana sagala rupi pamaksadan anu sae. Oge mugi diridoan ku Allah. Cek Bi Urmi naneda kanu maha kawasa. Sabada Karmin teu katuturkeun ku paneuteu. Ya kitu pisan doa bapa ge muga-muga si Karmin teh sing hasil maksud. Mun manehna laksana jadi tentara, hasil boga pagawean meureun sahanteuna urang ge kabawa senang. Ari roko-roko wae mah moal kudu meuli teuing meureun. Mang Seno ngebrehkeun pangharepanana. Pidua indung bapa kacida kuatna ngan hanyakal kalakuan Karmin kalah kabeuki ngaco. Estuning baung sakarep-karep rupa-rupana sehat taya nu napel. Lir ibarat cai dina daun talus teu baseuh-baseuh acan. Harita Karmin ngagedig leumpang muru ka Imah Harli. Nu maksudna hayang tepung jeung rek diajak badami susuganan bisa mantuan tina urusan surat-surat. Bener aing inget ayeuna lah, Paulis teh wah si Harli pasti ka babari diajak badami sabab kuroko sabungkus ge cukup lah pasti beres. Karmin ngomong sorangan tuluy mengkol muru ka Imah Harli. Kasampak Harli keur aya nguprek nyieun kenang hapunten kenang. Nyieun kanang hapunten para mitra. Nyieun kanang hayam meuni dialus-alus. Hebat euy rek jadi peternak teh ayeuna mah bari gog cingogog. Ih geuning maneh min irah datang euy. Harli ngareret. Bari seuri atuh nempos sobatna datang teh. Tadi malah mah teu lila di imah ge lantaran aya penting. Kumaha bisa euy mun kuring ngaganggu bae li? Nya henteu ari rek ngaganggu mah. Ih ulah kitu ari ka sobat atuh. Nyarek naon atuh sanyana? Minta tulung li lantaran kuring teh kararepet ye. Tah kitu atuh minta tulung boga kasusah naon min? Harli dariana keur neuteup ka Karmin bangun susah. Kieu li kuring teh dipuntangan tulung ku babaturan. Ngaranna Basri Karta Mintarja. Manehna rek kawin butuh susuratan. Tapi ti lemurna teh teu dibere sabab kolotna teu nya tujuan. Sedang pihak awewe keukeuh ngajak kawin mun teu daek rek diajukeun ka pangadilan. Sabab geus motoran ngaran kulawarga cenah. Takulantaran kitu babaturan kuring rek minang saraya ka kuring supaya dipangusahakeun surat-surat teh. Surat-surat na kumaha carana da kuring mah lain kubu. Cek Harli susaheun jeung can pati ngarti. Kieu li, apan ulah maneh teh jadi juru tulis desa, tangtu bisa ngusahakeun sangkan eta surat-surat bisa hasil. Mun tang tulung ge ka ulah maneh sing hasil, mun hasil kieu li pokona mah beres lah. Karmin ngaramakahkeun leungeun katuhu nemongkeun 5 ramo, hartina 5.000 buruhna.
Jangan min asa berat euy ah. Sebab ngabohong itu teh. Ih, da kuring ge ngarti bohong teh tapi dijamin li. Moal mapai ka puheuleungeun pokona mah beres lah. Mun aya naon-naon mah kuring tanggung jawab asal ulah loba omong ka bapak kuring. Jeung deui sanyana mah paman kuring teh geus nyaweun moal naon-naon kitu. Harli ngahuleng teu nyanggupan kana pamenta Karmin. Lantaran geus kajudi bakal pikasusaheun engkena. Tapi Karmin teu eleh omong manehna terus-terusan cacarita. Ngagoda kana pamadegan Harli, malah akhirna mah golosor lamaran ribuan kana leungeun Harli. Lumayan keur meuli rokok lah, pokona mah aya keune surat-surat. Urat min ah. Nya mun geus jadi ditambah deui, wa maneh sakieu ye. Siga tadi nemongkeun 5 ramo meuni jebrang. Kuring mah malah kajanggi tapi rek nyobaan minta tulung ka uwa. Sageuning ngaran teh asup panjang teuing euy. Karmin musiwal ngabijilkeun kertas jeung pulpen, gutrut nulis sangkan Harli teu hese deui. Katerangan nu dibutuhkeun kabeh lengkep, ngaran jeung tanggal lahir, alamat jeung pagawean, ngan tangtu kabeh ge palsu, song dibikeun ka Harli. Yeun, keur ngaranna ieu ye. Putu ayeuna, tadi gancang leuwih hade jeung buru-buru di dagoan di dieu. Ulah liat teuing mun bisa mah. Tangtu rada lila sabab ayeuna teh minggu euy desana tutup. Ka imahna we da sarua wae lah. Harli LHDet manehna maksakeun nyanggupan. Tuluy kacai heula ngumah leungeun jeung si beungeut, geus kitu maleos ini trek ka uwana nu jadi juru tulis di dinya. Ari Karmin ngadagoan di imah Harli ngadayagdag bari melenyun udud bangun nikmateun naker. Hatena sugema lantaran aya nu bela ka manehna, nyatana Harli sobat medok ti bareto. Jiga geus kitu kuduna para mitra, paniatan Karmin teh teu bener. Estu babari pisan. Kawas cek omong kolot lawang kana neraka mah 100 jeung ngaremplong taya halanganana. Tapi lawang surga hiji ge loba halangan. Kitu deui niat Karmin dikabul sapanaja usaha Harli hasil. Wana daek mangyieunkeun surat-surat. Teuing kumaha carana pokona mah surat-surat bukti harita dibawa ku Harli. Yemin geus hasil mah tah cek Harli bunga heunaker. Hasil lah. Nang maneh mah lah sobat nomor wahid euy. Waya bandinganana salam dunya mah nuhun li ah. Nuhun pisan euy. Tapi sabaraeun bayana. Karmin bari ngilikan surat-surat tetela luyu jeung nu dibutuhkeun. Bijilkeun we sakumaha nu geus dijangjikeun 5.000 apaan? Yaudah aya duit mah memang geus aya gi. Karmin teu talangke sormikeun duit 5.000 salamar. Harli teh atoheun lantaran keur butuh pisan ku duit. Bebejana mah keur uwana padahal ka uwana mah teu ngajangjikeun naon-naon. Nuhun min ah. Sabalikna li kuring nganuhunkeun pisan ye kana kabelaan maneh. Taina kuring sejak amit trek indit ka Bandung. Doakeun we sangkan kuring teh hasil meunang gawenya. Mun geus hasil rek ngajak maneh euy. Jeung deui tina urusan ieu ulah loba omong ka bapak kuringnya. Moal minjung lah gara ini cing hasil pokona mah. Karmin kacida bunga. Bungah kagiri-giri lantaran usahana hasil kalayan gampang. Gedi glempang rek balik deui ka Bandung lantaran teu wanieun lila-lila bisi katanyaan ku Bas. Jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang kitu deui Karmin. Kakocapkeun geus aya di Bandung ku Basri jeung Asmaya pada nanya. Ngeunaan kaayaan di lembur tangtu Karmin kudu ngabohong. Sabab kanyataan beda pisan jeung nu dicaritakeun. Tapi Basri can boga curiga estu percayaeun pisan ka Karmin. Atuh teu aya naon-naon sagala rupa lumangsung sacara sasari. Karmin bisa pisan nyumputkeun semu. Najan hate bingung yang hareupan kawin oge. Sapopoe mah tetep jiga sasari mantuan ngurus budak, ngepel, nyiram kekembangan jeung sajabana. Tidak pisan waktu teh sapoe meuni asa saminggu, ceuk Karmin dina hiji poe. Manehna diuk dina tembok bari nitenan anu lalar liwat di jalan. Ras inget kamarni nu tangtuna ge geus aya di lembur sabab sakedeung deui rek dikawinkeun. Breh ku Karmin kacipta meureun manehna bakal direnengkeun. Bakal ditanya ku naib, bakal dititah maca sahadat. Barang inget kadinya hate Karmin nyeblak, terus ngucap-ngucap beungeut bari nyarita sorangan kawas nu teu pati hideung. Kudu ngalawan kawin, mangkaning indung bapa teh dibejaan. Kudu kumaha cara nanya da meureun ke bakal nanyakeun naon sababna kolot aing eueuh nu datang. Karmin kerung ngusap tarang bari mikir. Kumang kewel da ekol mah usumna lah. Ceuk manehna keneh boga akal rek ngabohong ngulinkeun leta. Pokona mah sakabeh rencana kudu jalan. Tapi kolot-kolot moal aya bejaan dalam nyarita mah geus pasti moal aya nu ngidina. Cunduk kana waktuna datang kana mangsana niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna poe nu diarep-arep ku Karmin geus kasorang. Harita poe Sabtu Karmin ngabohong deui ka Basri. Mang abdi teh priyogi ka lemur mang penting pisan mang. Pokna ka Basri. Malah nyarita ge ngahaja di dadak isuk-isuk. Waktu Basri rek init ngantor puguh we Basri kaget. Nah rek naon pulang anting we ka lemur min. Dipain teh pun biang teh pesen patromak da di lemur sok poek. Nah teu bisa mun minggu hareup.
penting mang bade ditamut naon teh ditamut we ku Mang RT bade kagungan hajat eta teh nikahkeun alona. Karmin teu beak alasan nya kajuna tu ari kitu mah tapi wayahna ulah lila teuing sabab ibi maneh ripuheun aweun mantuan ngurus budak tapi kumaha tuh mang teu bisa ngongkosan keur kagok bulan ieu teh sawios mang da kang ngongkos mah aya syukur atuh tapi yeuh aya saeutik yeuh Basri ngodok saku song mikeun duit 2000 perak ka Karmin puguh Karmin atoheun lantaran beaya keur kawin namahan deui nuhun atuh mang sanggeus amitan sarta diidinan Karmin milihan pakaian keur salin tapi teu bebeja ka Asmaya bisi nanya ke nu lain-lain beres kana tas nah itu beres orang itu beres manehna nilep-nilepkeun pakaian beres di kana taskeun tuluy nyampeurkeun ka dapur biar di bade ka Sumedang heula sakedap tek naon deui minang teuing balik ka olok-olok ongkos lebar duit sakit keur wari teh Asmaya kagetkeun moal aya periugi penting bi jeung atuh tapi kudu pulang poe bari bibi raripuh mangga bi da moal alami bi Karmin teu loba deui catur geus bebeja maleos init meninga geding mawa tas rada kemung lantaran mawa salin aya tiluna bisi dirapalan ka bibirangan Asmaya mah teu nyahoeun yen Karmin mawa salin rada loba bebejana mah moal lila jeung teu mawa nanaon gancangna carita Karmin geus tepi ka kadipaten kasampak teh Pak Aryono jeung Marni keur dariuk ditepas dibaturan ku sababaraha urang lalaki nu geus tengah tubuh sarerea curing hak nempo Karmin anu karek joal teh sanggeus sarerea bunga calon panganten lalaki datang alhamdulillah bagea encep bang alingi Pak Aryono somayah naker Karmin meuni teu sirikna dirawu di pangku tina awahing ku bunga-bunga turun bapak lah geuning tos seueur tamu ieu teh Karmin rutret kanu ngariung di dinya tuluy cungcong sasalaman bari silih kenalkeun ge Karmin diuk tas dicokot ku Marni langsung dibawa ka kamar anu geus disayagikeun Bapak teh geus hariwang we sieun cep teh sumping mun teh sumping teh da teu teuting temen wirangna kitu tah mangkaning tos ngajangjian ka Panaib katut sesepuh lemur piraku abdi ngabohong Pak isin atuh matak ngisinkeun ka sarerea margi ji panawalan codeka bakal motoran ka sarerea nah naon teh pokona mah karerencangan sareng ka kesatuan moal abdi moal ngabohong Pak cek Karmin bangun reueus nambahan kapercayaan ka pihak Pak Aryono muhun tos beres itu ieuna Pak Aryono cek Pak RT nu diuk di pojok bari ngelepus udun beres kamari ge Pak RT pokona mah enjing teh kariprung nya nuhun atuh mugi-mugi we sing lungsur langsar cep mangga atuh bilih bade siram heula mah keun ngobrol mangke upami tos salse Pak Aryono nganyahoakeun kanu capek Karmin atoheun tuluy ka jero nepungan Marni nu keur memeres kamar keur mernahkeun Karmin satuluyna Karmin bebersih heula ka cai tuluy disuguhan dahar sanggeus tarapti ka kana nepungan deui para tamu prung ngawadul meuni sagala dicaritakeun urang dinya resepeunah keur ka Karmin teh sabab Karmin pinter nyarita kanu kakara tepung ge ujug-ujug loma teu jiga-jiga anyar pinangi di imah Pak Aryono beuki loba jalma jul-jul daratang rek nyaksi anu kawina utama nama dulur-dulur Marni nu dareukeut dan nu jauh macan di bejaan rek engke wae mun salametanana harita Karmin ditanya ku Pak Aryono ngeunaan sepuh-sepuhna ku Karmin dijelaskeun yen manehna ngahaja datang sorangan ngarah teu ngaribeuhkeun ka kolot engke mun geus boga rejeki rek ngahaja-hajat malah mun parang mahayang tatanggapan tadi dinya rek ngondang sobat-sobat jeung kolot-kolotna atuh percayaeun Pak Aryono teh malah masa tujuan pisan gancangna carita poe Minggu harita teh para mitra Karmin geus didangdanan kitu deui Marni sesepuh geus kumpul Pak Aryono geus siap rek ngawalian tatangga geus kumpul rek milu nyakseni tapi panghulu can datang kapaksa sarerea nungguan Karmin geus teu geunah cicing hayang geura prak di rapalan hayang geura lunas tina rancana jam sabaraha sumpingna panghulu teh Bapak cek Karmin jam dina mah tabu salapan langkung sagede ini terus tabu sapara selangkung saparapat ya geus meujeunna sumpingnya sabot kitu brul aya nu sumping opat jalma garinding horeng panghulu jeung kanca-kancana atuh gancang ku Pak Aryono dibagiakeun bus katepas gek caralik dina samak ngari barang geus hempak ngariung panghulu tuluy nyarita hapunten rada telat sakeudik aya wagelan di jalan ieu teh cek panghulu tamada dumeh telat saeutik sawios da teu ngarepotkeun mangga atuh ngaleut heula engke barang dahar mah mun geus beres kawajiban kumaha syarat-syaratna geus sayagi Pak Aryono naon teh syaratna teh Bapak syarat-syarat ngawinkeun masa eutik tapi kudu lengkep ka hiji calon panganten pamaget
Kedua calon pengantin istri, katilu wali, kaopat saksi, kalima mahar, atawa mas kawin. Da eta pentingna kumaha geus sayagi. Parantos kelanan sarupi deui Bapak. Pak Aryono cengkat bus ka tengah ibah nepungan Marni. Nu di kamar kene. Atuh Marni kaget pok nanya bari ngaharewos. Ya naon Bapak? Ari mas kawinna geus aya. Teu acan naon atuh mas kawin teh Bapak? Waduh. Nyalukan yang Karmin atuh. Pak Aryono keluar ti kamar tuluy nyalukan Karmin. Bade pikir sanaon Pak? Cek Karmin sanggeus aya di kamar jajantung Ratu Globa Kahariwang. Kanggo mas kawin bade kumaha? Buka atuh kumahanya da teu ngabantun. Mau pemi nambut heula atuh kamar ni. Kan gentosan ku akang. Cek Karmin ngaharewos. Jajantung beuki Ratu da karek inget harita. Ah sebatkeun we upami artos sabaraha, upami ku barang mangrupa naon. Da kenging anyuk ge. Pak Aryono ngaharewos bojong. Isin dianyuk mapa nambut heula we kamar ni. Mangga tuh ya nganggo mas kawin kongkorong 10 gram, cekap saki oge. Marni harita teh langsar, manehna ngalaan kongkorong anu dipake. Ari Aryono kurang panuju tapi teu bisa majar kumaha sabab dina kaayaan anu waktungan sampore. Nuhun Mar tambut heula lah ku akangnya. Mangga. Sanggeus pungguh kitu mah Pak Aryono kaluar deui nepungan panghulu. Harita kene akad nikah di mimitian panghulu ngucap salam. Dijawab ku sararea memeh prak ngarapalan mapagahan heula ka Karmin. Sangkan engke ulah aya kasalahan kitu deui Pak Aryono bakal jadi saksi, ijab kabul dilatih heula sakeudeung. Akhirna prak dirapalan Karmin jeung Marni ditikahkeun sacara Islam. Nurutkeun aturan nu dicontohkeun ku Rasulullah. Alhamdulillah lancar, teu aya itu ieuna. Karmin jeung Marni bungah kitu deui kolot-kolotna. Sabada dirapalan Karmin jeung Marni munjungan ka sepuh-sepuh anu aya di dinya. Marni mah teu kuat nahan Cipanon merebay bae. Nu satuluyna ngalemereh mapai pipi. Cipanon sedih pacampur bunga lantaran cita-cita geus laksana. Ari Karmin para mitra teu riuk-riuk suka seuri bari marah mai. Munjungan teh katara gumirana keur mata kreug-kreug ka sararea. Atuh geus munjungan mah tuluy huap lingkung ngan hanya kal panghuru jeung kanca-kancana teu milu ngariung lantaran rek muru deui kanu sejen cenah atuh terus marulang. Alhamdulillah teu burung laksana urang teh mah. Cek Karmin bari kop kana pingping hayam celebak di dahar. Ditambul teu make sangu Marni seuri bungah nempo salakina Sonagar jeung Hegar dunya asa lega asa nuduaan. Nangga sing jongjon Kang mengpeung janten raja. Nyalah poe mah urang jadi ratu jeung raja. Sagala rupa disayagikeun keun urang keur urang duaan. Tapi mun tiasa mah hayang ngalinten kitu lah. Karmin nyarengeh para wargi. Hatena bener-bener ngarasa bagja hese ngagambarkeun ku carita. Asal engkang keur sawe tiasa janten raja ngalinten. Abdi janten permaiswari ngan kedaya pati sareng emban. Oh, porong ge ku urang ngarah teu ngagaji batur. Urang patihna urang mana kitu beres pan. Nu ngariung pating serengeh kabeh bungah nempo panganten anu layeut jeung Sonagar pikasirieun. Malah Pak Aryono meuni agul lantaran karek harita ngawinkeun sarta kabeneran boga minantu ka Karmin. Sopan bageur satia jeung boga pagawean tetep. Jadi tentara kitu anggapan Pak Aryono da can nyahoeun kana lalampahan Karmin nu sanyana. Prak dalahar masing wareg bapa teh bungah nempo anak Janglar jeung Sonagar. Memang kabeh ge disayagikeun ku raja jeung ratu nu boga lalakon dina poe ieu. Muga-muga kabungah jeung kabagjaan teh sing langgeng nepi ka tungtung hirup. Sing panjang nepi ka pegat nyawa, sing nepi ka pakotrek iteuk, ceuk Pak Aryono Daryanaker. Nu sejen ngahaminan pada satuju kana pidua ti Pak Aryono. Nuhun Bapak, nuhun ge kasadayana. Karmin teu bisa loba komentar hate pinuh ku kabungah meuni asa pangakang. Gancangna catur para tamu geus mimiti marulang. Lila-lila di imah tinggal sababaraha urang deui, tatangga nu pangdeukeutna nu mantu-mantu digawe. Beberes parabot jeung sajabana. Ari Karmin harita pindah diukna ka tepas di baturan ku Marni nu embung pajauh. Bisa tiah teu bongo. Nempo anakna pindah teh rikatna keur minahkeun kadaharan. Malah mah ditambah deui dipupujuhkeun ka Karmin jeung Marni nu anyar panganten. Saeuyeus ibu lah. Teu kada hayo we nyuguhan Bu, ceuk Karmin. Ih encep meungpeung sagala loba, da enjing mah can puguh jagak-jigak ieu. Pekanya sing wareg sing cacap. Ibu suka ridho sabab matak diayakeun ge keur si encep jeung si Nyai. Bari leos ka tengah imah. Karmin ukur narik napas jero cirining bagja. Red Kamarni treup adu teuteup lenyap ser hayang geura ngeukepan mun kongang. Kang Min, aya naon mar? Abdi teh bagja parantos tiasa laksana sakumaha nu diseja.
nanging abdi honcewang kenehna kumaha ari engkang. Cek Marni bangun ogo. Hatena nyaan rada hariwang kawas geus meunang pirasat goreng. Ih Mar, rasa goreng hate keur kieu mah. Mun Marni bagja engkang ge bagja. Malah liwati bagja. Bunga amarwata suta, bunga sagede gunung Ciremay. Malah mah sagede keneh ka bunga akang. Da gunung Ciremay ge leutik asana teh lah mun dibandingkeun jeung bunga akang mah. Nah laras kitu Kang. Laras pisan piraku engkang ngabohong. Sah, lalu pikiran lain-lain. Ayeuna mangsa bunga mangsa bagja. Meujeunna urang silih pika geugeut, silih pika sono, silih pika nyaa. Silih naon deui nya. Marni ngadilak jeletot nyiwit gurubug Karmin Drewasi. Aduh elnya silih ciwit pokokna. Mari jeletot nyiwit Marni. Tapi ukur lalaunan ser getih Marni ngagolak. Rarasaan jadi teu puguh diuk di asa teu napak. Sajongjongan mah jempe taya nu nyarita iwati ratugna jajantung. Nu ngaguruh lil tutunggulan. Dua jiwa sarasa, dua insan saihwan. Sateka jeung satujuan. Nah, di aran tepoe leuteun teh hampe ka inya meungpeung sagala aya. Ceuk hiji sora ti lawang tengah ngagareuwahkeun anu keur pahulang-hulang, puguh duanana pating rarenjag reuwas. Mangga Bapak, teh cek apa? Cek Karmin bari ngareret. Alhamdulillah Encep, rencana nu ngadadak jeung kurang persiapan teh akhirna mah lancar. Cek Pak Aryono bari diuk hareupeun Karmin. Laras Bapak abdi ge bingah lah. Margi sadayana ageung pisan hartosna Kang Abdi mah. Daku kituna muji syukur ka Yang Agung, nganuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi pamiti aya widi ti mantenna mah duka kumaha Pak? Cek Karmin bisa pisan nyaritana nambahan kapercayaan ka Pak Aryono. Tah leres kitu pisan Encep. Nanging Bapak mah asa teteg hate upami teu acan naros ka Encep teh nya teu acan teteg gitu. Punten we ayeuna mangpeung sase Bapak teh sejatu maros. Perkawis naon teh Bapak? Mangga keur saurkeun. Karmin rada reuwaseun ari paroman mah teu riuk-riuk. Kieu Encep, sanyana Bapak teh hanyelu. Lain ku naon-naon tapi ku ayana Encep sumping abet ngaligincing, taya baraya, taya saderek, estu nyorangan. Bapak ngartos kana alasan disebatkeun kamari ku Encep nanging iraha kinten-kinten abade munyungan ka sepuh-sepuh. Nabade enjing atuh napi iraha, margi sakedana upami saparantos di rapalan munyungan ka sepuh-sepuh. Boh ti pihak istri, boh ti pihak pamaget. Da ku kituna Bapak nyuhunkeun katangtusan waktos. Nabade iraha maksad teh supados aya persiapan ti ayeuna. Kieu Bapak lah eta sadayana mah. Ku abdi hartos pisan da leres sanaos di lembur abdi ge tradisi kitu teh aya. Namun kitu teh we kanggo sadirieun abdi mah kapaksa moal waka manyang unjung kitu. Moal waka unjung anyang. Margi waktosna moal cekap kahiji cuti mung dipaparin 2 dinten. Kamari sareng ayeuna. Atuh kaduana apaan teu acan hajat ageung. Dia mah mung sakadar asal resmi wungkul, Pak. Da ramiana mangke upami abdi tos gaduh rejeki nu rada beukah gitu. Da ngemutkeun kan hal eta abdi tos gaduh putusan moal waka unjung anyang kanu tebih. Da waktosna teu aya deui malih mah enjing ge sejak permios bade ngabujeng heula ka Bandung tah kitu putusan abdi teh Pak. Cek Karmin teu beak picaritaeun aya bae keur ekolna. Nah, heureut-heureut teuing cuti teh atuh Encep. Namun naon upami ditambihan 2 dinten deui. Margi Bapak teh hayong pisan ditetepungkeun Encep jeung si Nyai ka dulur-dulur nu aya di dieu, utamana mah ka sepuh-sepuh. Kilang bara bisa ka Sumedang mah atuh ka sepuh-sepuh Encep atuh nu deukeut-deukeut heulaanan mah. Nya mangga bade nu caraket mah insyaallah engke oge sonten tiasa kalaksanakeun nanging ari nambihan cuti mah teu wantun abdi teh Pak. Margi sieun ku komandan bilih itu kieu lah. Mangkali nuju seueur tugas penting ieu teh. Cik Karmin teu weleh aya alasan. Nya teu naon-naon atuh ari kitu mah. Ngan di mana aya sase tangtos Ibu Rama Encep atanapi sepuh-sepuh sareng para saderek kada aya nu dicana ka dieu urang silaturahmi. Pak Aryono keukeuh hayang ngalawungkeun kulawarga ti dua pihak ngarah tambah duduluran. Nya kan tenan atuh tos dugi kana waktosna mah Pak. Kege bakal ka dieu sadayana. Eta ge palayeun ka dieu teh. Komo pun biang mah da teu acan uningaeun ka kadipaten teh meuni palayeun keur Pak. Tah geuning kitu engal atuh cana ka dieu nya. Mohon mangga Bapak. Pak Aryono jempe kop kana rokok pelenyun udun. Marni ngahuleng para mitra. Siga nu teu boga picaritaeun padahal dina hatena meuni ngagulung pi omongeun. Utamana mah hayang ngabudalkeun uneg-uneg hate. Dumeh Karmin ukur sakedeung cutina. Padahal manehna hayang pisan babarengan rada lila. Kirang bara nepi ka bulan-bulan ngarahkeuna kana bulan madu. Atuh aya saminggu keur nyaca aya saminggu keur nyacapkeun ka sono jeung ka deudeu. Tapi sakecap ge teu wani ngucap, teu wani ngedalkeun hal eta. Sabab geus nyaho ti samemehna yen Karmin teh tentara alat nagara.
nu kudu satia jeung satuhu kana tugas ngan hanya kal anggapan Marni teh teu keuna kana tujuan da pugu nu sanyana mah Karmin teh tentara mamalihan. Para mitra kaum dangu, akhirna Karmin jeung Pak Aryono ngobrol kanu lain-lain, nyaritakeun nu teu puguh judulna atuh teu karasa waktu teh nyarelek maju kaburi. Panon poe ampir surup nu tadina rek nepungan kolot-kolot anu dareukeut teh teu tulus. Waktuna be aku ngobrol jeung deui Marni can hayangeun udar ider basana capek keneh. Panon poe beuki handap cahaya robah jadi semu koneng, tungtungna surup ka tukangeun gunung. Heuleut sawatara waktu berai cahaya layung meuni hibar nyorot kana mega bodas nu ngayang di langit. Rupana koneng umiang lir emas sinangling, matak waas jeung kagagas. Kang Min ka jaman heula, cek Marni. Ih puguh we awak carepel ye ku kesang. Yuk atuh. Marni nyayagikeun anduk jeung sabun beraduana namuru ka tempat mandi. Kasampak bak geus pinuh meunang nimba Marna da ngahaja di titah ku indungna. Rengse mani bebersih Karmin jeung Marni dariuk ditepas. Hari tamah paduduaan bae taya nu maturan, puguh we matak betah jeung matak nineung. Ayeuna taya karisi karempan moal aya nu nyisi kudi. Moal aya nu kitu kieu sabab sarerea geus nyaho Karmin jeung Marni geus resmi ngajadi rabi. Nah hiji rabi mimitina mah ngobrol anu lain-lain tapi lila-lila mah museur kana urusan pribadi. Nu akhirna Marni pok nyarita lalaunan. Kang Min abdi pasian kaputusan sapertos nikah na bade kumaha? Kumaha Kang mah atuh acan hartos. Bilih tos kagungan rencana da bade kumaha abdi teh bade dicana ka Bandung ngatanepi moal. Abdi teh tetep kuli wae di pabrik atanepi kumaha nyuhunkeun kaputusan ti ayeuna sapertos ulah janten halangan ka payuna. Karmin ngahuleng ngadenge kitu teh. Karek kapikir ayeuna para mitra yen anu boga pamajikan kudu panjang pikiran. Sabab ayeuna mikiran duaan dua jelema nu geus ngahiji jadi hiji. Tapi Karmin teu beak akal pok ngajawab tanda senaker. Mar salesna mah terlalu pagi upami badanten masalah eta. Da urang teh masih kana aya dina raraga bulan madu nanging teu kebat nyarita Marni begat kalima. Nanging abdi sareng engkang moal ngalaman bulan madu. Margi bujang-bujang bulan madu minggu madu ge moal aya. Da gini engkang mah enjing ge bade angkat. Nah kumaha atuh ieu teh nah teu aya waktos kanggo senang-senang sareng abdi. Bari rada baeud ari Karmin nyerengeh pok nyarita. Ulah ka mangido da kang ge teu bodoh. Bulan madu janten impian berang jeung peuting tang tuwe akang hayang cacap bulan madu atuh. Hayang koredas namplokeun ka nyaah jeung kadeudeuh ka Marni. Hayang lunas tina sagala rupa angen-angen, tapi dala di kumaha kaayaan engkang beda jeung batur. Sabab hirup diatur ku peraturan, kapaksa kudu nurut kana sumpah satia akang. Salaku prajurit taku kituna wayahna sing sadar jeung sabar. Palebah dieu pangorbanan istri prajurit teh. Lajeng kumaha iraha bulan maduna? Ulah aya bulan madu lah urang moe madu ieu. Maduna teu gaduh paling ge moe bau anon teh cau buruk nyieun sale cau. Tidak ada rotan akar pun berguna lah. Alah pokona mah teu aya madu cau buruk ge kapake pokona beres lah. Beres kumaha? Kieu Mar kulantaran engkang moal tiasa lami di dieu mangga urang putuskeun pilampaheun urang. Dina raraga ngojayan sagara rumah tangga carana kieu. Marni wayahna di dieu heula jeung emak jeung bapa. Ku akang moal dimomorekeun moal diantep kitu bae sabab akang ge boga rasa tanggung jawab. Soal balanya tong sieun gaji akang unggal bulan moal di kamana-manakeun di losna. Iwa ti ka Marni. Malah boga bagian bea sagala rupa cukup keur duaaneun. Atuh Marni ayeuna mah geus jadi tanggungan akang. Teu kudu ngore sorangan dan sakalian dahar pake malah moal burung kacumponan ku gaji akang ge. Jadi putusanna teh keun bae teu kudu di ka Bandung deui. Teu kudu kula-kuli, teu kudu capek sararea, akang tanggung jawab tak kitu kartos teu. Kahartos nanging kumaha upami dina hiji waktos abdi hoyong ka Bandung nah tiasa nya puguh we bisa mah. Sanurek nyebut teu bisa tapi sing emut kahiji akang teh numpang keneh di bumina pun paman. Kaduana biasa biaya hirup di kota leuwih badag batan di kampung. Da kulantaran kitu urang diajar hirup sederhana. Ngadah urang aya kamajuan sarta bisa ngeuleut neuneun, geusan sampeureun pibeukeun kolot. Jadi keur saayeuna mah wayahna di dieu heula. Da di Bandung mah mun teu boga imah sorangan mah, mari ge terang ku anjeun kudu kumaha cing. Nya kedah ngontrak, da geuning geus apa? Yang tibatan CF Artos kanggo ngontrak mah leuwih ada asupkeun atuh kana ceng-celengan. Mun geus loba urang beulikeun kana imah jeung tanah pan beres. Kumaha pami artosna sakedik. Urang kudu kreatif atuh kudu motekar contona kieu nya. Modal anu saeutik teh dibeulikeun kana hayam terus piara. Mun hayam geus loba beulikeun kana doma, mun geus loba jua beulikeun kana sapi. Sapi loba jua beulikeun kana imah, mun geus imah loba jua beulikeun kana naon nya. Karmin ngahulang bari keur sabtaran. Beulikeun kana doma Kang.
tak beres terus gitu terus disate terus kemana wae nyarios teh lajeng kumaha ayeuna naon deui atos kumaha deui marni mah cicing mah di dieu akang usaha kahartos ari kitu mah mangga sejang ngiringan nanging omat ulah alat ngintun artos sareng beas margi abdi moal kuli ka pabrik akang ge tangtos uning aku anjeun kumaha kaayaan kula warga abdi mugi sing hawatos tos lah ulah diteraskeun beres pokona mah keun ku akang naon teh kakeupeun nu kitu mah ketek jantung Marni jeung harewas hate Marni geus kecekel ku akang najan teu diucapkeun geus saharti keun ulah sieun tenang atuh nah nuhun atuh ari kitu mah abdi percanten sareng greug-greug tah bener kitu sing percaya ka akang pokona mah Marni imut bari ngareret kaparengan Karmin keur neuteup trok panon bantrok paneuteub entrep duanana pating rarenghap nyeh sareuri silih cekel pageuh naker dunya asa ngalegaan jagat asa nuduaan gancangna carita isukna kirawan Cihandeut moyan Karmin geus sagedangdan kop kana ransel terus amitan ka Pa Aryono jeung bojona sabab boe eta keneh Karmin rek init deui ka Bandung sabada amitan Karmin init ka sisi jalan digendeng ku Marni jeung embung siga nu embung pajauh ayeuna mah karasa pisan rek ditinggalkeun teh loba kamelang sok sieun kitu sok sieun kieu timburu bisi salaki pinanggih jeung bahaya di perjalanan Kang Min kade sing atos-atosnya ulah lali ka Marni ngaharewos bari muntangan mun kongang mah rek diajak balik deui ka imah Mar akang ge betah keneh di dieu teh satu nu teu hayang cacap sosonoan dina kaayaan kieu berat akang teh beratna mana taku tapi da kumaha atuh akang teh kudu milih antara tugas dan cinta duanana sarua beratna sarua pentingna hiji-hijina jalan urang kudu sadar kudu wani narima kanyataan ku hate nu janglar sing tawakal Mar ulah melang jeung hariwang najan di mana awe ayana nya hati akang ngahiji jeung Marni doakeun anggur mah akang sing salametnya ceuk Karmin Daryana keur nyaritana teu jiga-jiga sandiwara Marni harita nanya deui ira akang mulih deui saminggu deui akhir bulan lah mun gaji jeung beas geus katarima moal nungguan malam minggu tangtu akang buru-buru ka dieu nuhun atuh Kang ulah lami teuing nya Karmin ungeuk bari ngareret nyeh seuri leungeun upat cekel beuki pageuh gok ka sisi jalan ngajanteng sakedeung teu kungsi lila jol beus nu ti Cirebon rek ka Bandung gancang ku Karmin dipegat reg beus eureun mana Kang nya seulanya doakeun nya mangga Kang sing atos-atos di jalan gep sasalaman kalacat Karmin unggah kana beus dius beus maju deui kalawan Karmin murilit deui ka tukang hayang negeskeun Marni nu masih keneh ngajanteng sisi jalan melong kana beus anu mawa salakina hate Karmin lelenyapan hanyelu luar biasa da kahayang nama sabulan di kadipaten ngan orok haya inget ka Basri sok sieun deudeupeun mun teu buru-buru balik da bebejana mah moal lila hasil ku hasilna kawin aing teh hati aing can puas ieu lantaran ukur sakedeung sosonoan tapi minggu hareup aya keneh aing bebas moal ngisi kudi tinggal datang ka imah Marni we Karmin ngupat dina hatena terus nyarande bari peureum tapi teu bisa jongjon sabab peureum mah beungeut Marni kalah ka beuki jentre kumalangkang malah mah asa hareupeun Karmin teu geunah cicing malah masa kapeung pikirna sok midua mandeg mayong rek ka Bandung teh da inget ka Marni asa manglebarkeun panganten anyar kota Bandung dina mangsa harita pas sore rada haleungheum komo di wewengkon ledeng mah geger kalong atawa wewengkon dago langit hideung deukeut-deukeut kana pihujane harita karamean kota teu kapangaruhan ku haleumheumna langit jalan-jalan angger rame ku rupa-rupa kendaraan nu ngaliwat sora mobil pating garerung awor jeung sora klakson dina kaayaan kitu Karmin ngalenghoy leumpang sorangan teuing tas di mana heula da datangna ka wewengkon Patra Komala teh geus burit malah geus liwat asar kumaha ka na ieu lamun Mang Basri nanyakeun deui sabab aing teh geus daek teu daek kudu minang balik nepungan Marni bisi matak jadi mamala bisi nyusul ka Bandung pan cilaka deui kumaha hanya kala baktuna kaburu beak deui teh orang mitra sadaya